numbuk bawang bodas sareng rendang bawang hejo campur kana tepung tapioka sareng uyah. Kulup cai 180 ml sareng tambahin 2 sendok tepung tapioka, aduk dugi ka katingalna lem. Teras anu ngamimitian dicampur sareng siki uwi anu tersisa dicampur sareng diuleni. Kuku adonan nganggo sendok atanapi panangan dugi ka adonan tiasa dibentuk. Teras kapisakeun adonan cireng sapertos ke tong ipis deui utinami upami nganggo isian. Goreng cireng dina minyak panas sareng panas sedang upami adona saluyu sareng lengkah-lengkah di luhur cireng bakal ngageluhu sareng janten bodas. Kanggo ngelupakeun anjeunna tiasa kanggo bumbu rujak.